emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin, nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari dan lain-lain sebagai. Jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika sholat asana barirat amat, neuleuh berjamaah asing urang mah. Oh bisa kos gitu urangna sakitu diberena ku Gusti Allah, lamun nu diangkat ku Gusti Allah tuh babarieun jeung hampangeun. Aduh jauh jasa. Ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kangjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek ciptakeun makhlukna dijadikeun rasul, diangkat jadi rasul, nyampaikeun ai leuweuhan mah luar biasa Kangjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kangjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'watu lailan wa naharon, tetapi geuninganan eueuh anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kangjeng Nabi Nuh. Kurang kumaha Gusti? Tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah. Dakwah daekeun jeung teu daekeun urusan aing. Urusan umat siapa dah? Ulah sok ngalengis. Teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu. Ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu. Jangan nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain, urusan maneh, urusan umat jeung urusan aing tah mah. Urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang. Eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang. Urang nyen pondok pesantren teu daekeun dararatang ieu santri nafsu. Ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah, ayo deuk yen pondok mah nyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun, mun aing henteu, mun aing henteu atuh sia mah sia bae ibadah ka aing. Geus lain karena Allah tah mah kos kitu mah tuh nanahonan. Ieu mah lamun deuk ikhlas kos kitu mah ngaranna teu ikhlas, pek bae indek mah. Ketika orang dakwah haju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinyana nu kudu diomean ku urang. Tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku haju urangna bendu eta lah nafsu ngaranna. Perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nanya embung aing mah dinya asal aya ki uci bae ge naon beda puasa jeung aing. Kunaon sih? Ibadah ka Allah nu deuk dari mana Allah kok bendu ka kula? Ulama tuh pernah bendu ka sasaha, adapun perbedaan itu masing-masing baik ge Allah nu narimana. Eta aya kiai nu geus kitu ulah mun aya tetangga urang gitu nasehatan ulah ibadahna ti ku Allah nu deuk narimana Allah. Adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari. Aya nu embungeun nikahkeun asa aya ku uci moal aing mah moal kajen kuku kunaon puasana beda jeung aing. Lebaran beda riweuh aing mah cenah kiana. Ya Allah, ya Allah. Can nyaon nu salah, saha nu bener saha. Eta mah sesuai jeung keyakinan. Lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur, sia ilmu sia pake. Sesuai jeung keyakinan. Ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah. Haju yakin ka Allah tuh geus adapun batur rek nuturkeun deuk teu bendu tah urusanana geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya kacelik ulah nikahkeun aya ki uci main moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing atuh iya ieu teh gede naon teu naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah. Tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu teh kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih. Nah iyalah hawa nafsu. Nah ieu keur carita Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak daekeun teu daekeun lain urusan sia hampura Gusti. Aduh salah cek Kangjeng Nabi Nuh salah sujud Kangjeng Nabi Nuh cerik ngalih mantek Nuh ngaranna loba kasalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Nuh masyaallah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi
saat Kangjeng Nabi berjuang dakwah ngajak umat nyampaikan risalah. Begitu ku Kangjeng Nabi disampaikan risalah teh horeng umat teh buta mata haten sakitu dibere wahyu kadele kehadiran ku orang-orang kufar Quraisy harita, tetapi geninganan inkar karena ajakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelantaran tugas Kangjeng Nabi ti Gusti atuh terus we timulai main samar toel-toelan ngajak didatangan ku Kangjeng Nabi setiap jelema ditoel diajak kebelah dieuna langsung door to door ti imah ka imah Kangjeng Nabi cacian jeung makian pohara terhadap Kangjeng Nabi. Belah dieuna ajakan-ajakan Kangjeng Nabi mun dipresentasekeun matina 100 paring nu iman hiji 2. Tapi tugas si Allah makin kenceng terus baik waktu cacian jeung makian terhadap Kangjeng Nabi nu baheula Kangjeng Nabi disanjung-sanjung waktu can diangkat jadi rasul julukan ge Al-Amin. Jelema nu jujur nu adil nu terpercaya, tapi ketika diusik diajak iman ke Allah, iman ke anjeunna sebagai Rasul Allah, tetap baik dicarekan, dicaci, dimaki, diciduhan Kangjeng Nabi. Kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh rek diharu biru dibunuh Kangjeng Nabi teh rek dibunuh. Ngan Kangjeng Nabi nama atuh numainkeun lalakon ti Gusti Allah atuh disalametkeun ku Gusti Allah, tapi sahabat-sahabat nama jang deuleueun tingalikeun ka urang nu hirup di akhir zaman nu diseret anu digantung sahabat teh nu disiksa sahabat teh ku gara-gara iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, anu disetrap di jero imah ku dulurna ku indung ku keluargana. Macem-macem carita anak anu melarikan diri tiriungan keluarga sehingga loba kesulitan para sahabat nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, timbullah ngayakeun aksi hijrah pertama ka Habsyah saking teu kuat-na penganiayaan terhadap jelema-jelema anu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Urang mah kuari kapan waduh adem ayem, urang mah nikmat jasa kuari nu kuah nu kieu tentrem urang mah hirup teh di negara Indonesia mah menurut berita pangaman-amanna jeung pangtentrem-tentremna jeung pang nikmat-nikmatna sehingga loba julukan Indonesia adalah surga. Yehe, Indonesia mah surga tuh, masya Allah. Hujan lain bae tangkal nu dipelak jukut, nu teu dipelak jaradi. Hujan gede, lauk ambalaya lantaran urbanisasi lauk ti empang ka empang. Banjir jana, waduh perpindahan, masya Allah. Mantak di Cilongok mah santri ngarep-ngarep hujan gede baik, lumayan jagnana jumbo ambalaya, teu kudu meuli lauk. Tuh, pokokna mah di Indonesia mah kuari urang ndek ngaji bae, anu kukumaha
nek salat bae di mushola di masjid eueuh anu macem-macem, nek zikir bae urang eueuh macem-macem. Ieu di Indonesia. Sabalikna nek main kartu bae de eueuh anu kieu-kitu. Main gapleh bae ti subuh datang ka subuh de eueuh nu kuat nu kieu. Aman di urang mah, kebablasan aman. Datang ke pemerintah korupsi sugan anu negor-negor eueuh biasa berjamaah korupsi. Aman di urang. Masya Allah Indonesia. Teu pernah aya kadenge penyiksaan di urang mah. Aya ge aya Kristen asup Islam disiksa ku keluargana lumpat aman. Aya ge kafir di tengah-tengah Buddha asup Islam aya sebagian anu disiksa lumpat aman. Malah kabelah dieuna mah arara aman agama teh komo di Jawa di Salatiga masa imah teh Bapak Kristen indung Buddha anak Konghucu incu mah kitu Hindu saimah macem-macem. Nu hiji Islam masalah nu hiji salat Allahu Akbar nu hiji ho geus bae masalah nu hiji hailullah atuh geus bae biasa bae masalah. Jadi di jero imah loba mushola nggon masing-masing. Ieu urang lamun cerita Kangjeng Nabi baheula Masya Allah. Terus penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi terutama ke para sahabat-sahabat luar biasa. Geus puguh ka carita nu diseret langsung ku jelema nu diseret make kuda anu ditindihan ku batu sakitu panasna luar biasa. Urang carita Ki Bilal bage dibalangkeun diseret ditindihan dan sakadar babacaanana Allah ya Umar disiksa gitu keneh. Berbagai sahabat-sahabat ngayakeun hijrah pertama saking teu kuat di Mekah ka Ethiopia. Kacaritakeun Kangjeng Nabi ge dititah hijrah ku Gusti Allah ka Madinah. Hijrah Kangjeng Nabi sakumaha dicaritakeun ku urang unggal muludan teh berangkat jeung Sina Abu Bakar Siddiq. Kitu ge eta teh kapan susumputa kudu nyumput heula di luhur gunung turun berangkat geus ditarungguan lah ku urang Madinah. Sahabat nyarusul ke Madinah susulundupan nyelendep nyalametkeun agama. Imah ditinggalkeun, onta ditinggalkeun, embe ditinggalkeun, harta ditinggalkeun, nyalametkeun agama. Jauh lalakon Mekah Madinah teh 900 km zaman baheula ditempuh kudu make onta sabara poe. Sakabawana ku onta eta ge julundup berangkat peuting mun sakira-kira kanyahoan ku bangsa kafir ditebas dibunuh lain saeutik nu dibunuh di tengah jalan. Dibayang-bayang ku urang nu pamajikanana teu iman ditinggalkeun cinta tinggal cinta deudeuh tinggal deudeuh ka pamajikan lantaran berbeda agama ditinggalkeun. Mulia amat sahabat ninggalkeun nu dipake ka cinta tetapi cintana leuwih tibatan cinta ka eta ka Allah tinggalkeun anak. Bayangkeun ku urang anak anu gede anak nu sasapihan anak nu orok anu mejehna butuh perlindungan bapakna ketika teu iman indungna perebut anak ditinggalkeun keun bae aing mah anak sabodo padahal masa anu teu deudeuh jeung nya asih ka anak lantaran keur meujeuna jadi kembang mata keur leng-leng nu disusuan lantaran indungna mempertahankan anak berangkat bae anak ditinggalkeun harta nyalametkeun agama. Urang mah di imah ka majelis nyalametkeun agama beuh ku ngawuduk heula samsu heula kopi heula beuh datang ka majelis na ge atuh ngopi deui
ya Allah ya Robbi orang di jero nama lain nyalametkeun agama di imah dicarekan ku pemajikanana aing bunga denge kokoprak lah cak lain deres gede lompat ke pengajian mah ieu nyalametkeun agama pohara Masya Allah. Jadi eta tanah tinggalkan, imah tinggalkan, pemajikan anak tinggalkan. Lamun pamajikan anu iman salaki teu salaki tinggalkan. Wabeh ditinggalkan. Sakabawana ku onta sapira onta tuh perbekalan teh berangkat ke Madinah. Masya Allah. Nu mantak disambut kurang Madinah Ansor nyambut Muhajirin. Disambut dengan baik, dua tangan terbuka ku sahabat Ansor di Madinah. Keistimewaan sahabat Ansor, Masya Allah Karim. Ditanya boga pemajikan tante mau pemajikan tante nu boga dua pemajikan dimikeun hiji. Paneta hebat jasa sahabat Ansor mah. Tina sawarena cinta ka Allah, tina sawarena tetenger jelema nu bakal asup ka sorga Ubbul Ansor. Lantaran deuleu sahabat Ansor mah. Tanya mana naon keahlianana ieu waktu di Mekah teh kemana tani tuh sawah kula tuh tanah kula bagi dua jang maneh lain dibagi diinjemkeun dibikeun Ansor maneh naon waktu di Mekah ieu kalau ka bisa teh jeung pagawean kula mah dagang yeuh duit kula tah boga duit sakitu dagang elos ieu lah Ansor Masya Allah hirup tentrem damai antara sahabat Muhajirin nu hijrah ti Mekah ka Madinah jeung sahabat Ansor anu pribumi. Masya Allah luar biasa. Mun boga barang kuduaan kutiluan heesa anggal rejeng dan lain-lain sebagainya sehingga hampir seakan-akan Ansor jeung Muhajirin teh dek didulurkeun ku Kangjeng Nabi seperti nu endek didulurkeun bakalna asana ngawaris sahabat Muhajirin ka sahabat Ansor. Mun Ansor maot Muhajirin nyana ngadulur ngawaris hampir seperti itu ku deket-deketna jeung ulu alang. Ieu Kangjeng Nabi berjuang teh lain lalagaan mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa tetapi horenganan nu buang ka warah leuwih tibatan eta. Nu teu iman ka Kangjeng Nabi nu ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa. Wahyu tinggal wahyu mukjizat tinggal mukjizat nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae. Nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae. Di mana bae ayana Muhammad dipiteskeun ku aing. Sampaikeun ka teangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad bawa huluna ka dieu 1000 ontak ku aing sia. Lain lalakon pan lamun urang neuleuh kos kituna. Kangjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri. Padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an, macakeun mukjizat, jelema muhun kabeh, sumuhun kabeh, iman kabeh, henteu horenganan. Kangjeng Nabi keur waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal. Cak Abu Jahal tas di mana si Aman? Tas Isra Mi'raj. Ka mana? Di dieu ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka pangijeung Allah. Tira berangkat mah tadi balik tadi memeh subuh. Man Aisyah naonan man. Aduh, nu edan ge cager heula man. Aisyah kunaon tambah edan. Ya, wari sia. Sia daek teh ngomong kos kitu. Gerokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah. Siap. Wah, tuh digero-gerokeun ku Abu Jahal. Bani anu turun. Dengekeun ya. Nu edan ngomong. Begitu Kangjeng Nabi nyarita coba mad aya naon caritakeun ku Kangjeng Nabi kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa terus naik ka langit kaji kadua terus bare oleh-oleh terus tangga ku harita tiraha eta mad bejakeun jam sakitu balik bebet mau subuh kira-kira sabaraha jaman mad 2 jaman lah eta pan sahabat kararieu eta mad Aisyah
ngomongku keterlaluan teh bener ge Rasul Allah tuh laki kituan teh mat coba teh sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing wae geus lain percaya Pak tinggal hiji deui cak Abu Jahal coba sahabatna ieu Abu Bakar ya coba bakar ka dieu aya naon ieu mah meme sia ka ditu wae di bejaan heula cak Abu Jahal aya naon ieu Muhammad bebejana tes Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha caknya na babi jeung Gusti Allah cenah caknya na terus balik deui sekitar 2 jam siap percaya teh Abu Bakar ayo cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya sia sok aju kitu anan Bakar tadu anta gelar as-siddiq teh di dinya mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta aing mah percaya jasa geus teu bisa diganggu gugat deui ieulah Sidina Abu Bakar nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri masyaallah pohara jasa teu iman jelema dibacakeun ayat dibacakeun mukjizat Al-Qur'an teu iman nah untuk menghilangkan kanyeri hate Kangjeng untuk menenangkan kesedih Kangjeng Allah mere dongeng caritaan nabi-nabi nu baheula abe hate Kangjeng Nabi tiis karasana pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam tapi ieu mah nu singkatna ge dihareup nu bakal panjang nem ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang cerita singkat ulah panjangna dihareup ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi oh jaheuh horenganan jadi tenang pokos urang dagang sakali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi didagangkeun deui 50 juta rugi 30 juta didagangkeun deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta tinggal 1 juta kumaha ngalamun bae nyana di imah dia kolong Pak lamun eta bisa sasada hulu lamun sasada kadege kurang Bang Bara mah eleh di dieu tah nyana keur puyeng jol ya kolot datang kan kunaon sia pen ya kira ya dagang kunaon dagang ambalaya sakeuna ambalaya kunaon atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun deui beak 30 juta bejalkeun deui beak kuat tinggal 1 juta can sabaraha tah mah pen sakitu hah can sabaraha ya lalakon aki baheula aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta nu di imah mapan ngarep-ngarep datang pertama rugi datang kedua rugi beak ku aki dijual jeung imah-imana hatta pamajikan dijual pen jeung pamajikan ku abeh dijual ai aki meuli deui nu anyar wah si aki bolon teman pan tenang tah oh jaheuh teh sabaraha sama sapira modal doang aki maka abeh jeung imah-imah beak oh jadi lebih parah pan urang oh aing mah masih untung kene tuh untung kene saksi epen teh aing untung kene sakitu untung kene aing bajeng imah-imah beak babeh geus jeung pelataran-pelataran pokona angkat kaki bae gitu tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual ngan moal kebeli ke kajual ieu tah ge aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah oh anu lebih parah nah ieu ge Kangjeng Nabi supaya tenang tentrem didongengan ku Gusti Allah Nabi nu baheula masya Allah karita mantap urang lamun nganasehatan teh kos kitu ka jelema teh sia kunaon ngalamun bae
aduh cekeun teh kunaon lamun bae sia edan sia ge ulah sok di lamun kunaon atuh saminggu deui kawin hajo dijokot batur aduh mangkaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta pan bisa dicokot ku batur atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih manan kitu ge ulah kieu atuh pantas nya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu atuh pan nyeri hate eta ulah kitu atuh kana sehatan mah dunia teh sedaun kelor emang awewe nyana doang ulah sok aju di lamun sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung adab gede masalah hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya ambal aya di tukang bawang melulu ayo sia hayang ka mana tenang ya sia mah kakarak ditinggalkeun sakali aing mah baheula pertama bobogohan pas dek dikawin batur ka hiji aing ya hampir frustrasingan ditenang-tenang bae bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun janyahoeun aing teu boga pagawean bar harita atuh pan nyeri bae katilu kali aing dek kawin masyaallah tipes bae tuh ieu mah nu kuari eta mah aya bae pamajikan aing tuh nu aslina mah pan nu baheula siapa can sabaraha oh emang kos gitu siapa kakarak sakali tenang 2 kali deui sia ge pan tenang tak ka hate oh jadi sarua ye tuh aing sarua lah atuh sapira awewe geus bae bikeun bae neangan deui mah ke di lamun sagala rupa awak geus kuru kieu sia deh aing dah 3 kali aing mah teger keneh bae kan ngeunaheun kana hatena ngeunaan coba lamun nganasehatan atuh sia sih tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing ge milu mikiran ka sia tah makan ngaranna eleh kos kitu mah eleh gitu kan deuk kumaha urang kadukun pan kudu make modal wiridan ban sia lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mah mendingan ngagejeburkeun ka sumur atuh tambah setan nyana keur kasupan setan ditambahan ku jurig bisa terjadi eta teu bagus teh penasehat kos kitu tah tadi nu hebat mah sia putus cinta ditinggalkeun ku kabogo ya emang nyana doang awewe hayu jeung aing ditiir ku aing sia bau alabatan sudah dipikiran kos kitu mah ayu jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katilu katilu ja biasa bae komo dibere urang nasihat mah tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep ye atuh kunaon bahwa calon pamajikan sia dibawa ku batur geus aya tulisanana pan sia aya salat sok dibaca wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala hartikeun tah tauhid tah jijaheuh nya tuh ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan ku sia tah eta kan ngeunaheun nasihat ieu ge kitu maksudna model kos kitu ndek nganasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleu nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi ge Rasul cik coba laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua aya kembaran abeh tereh loba di alam dunia ieu manusia terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran nu ieu tuluy anakan deui ke kembaran deui dua
Jadi di zaman Kangjeng Nabi madam geges loba lantaran hirup teh 1000 tahun. Watuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba wari. Ngan nisrada lobana mah dua-dua sakali ngalahirkeun. Di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah teu lila di duniana diangkat ku Gusti Allah ka langit kaopat kuariga aya di ditu. Anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut. Kangjeng Nabi Idris kos kumaha teh malaikat maut aing mah hayang silaturahmi. Bebeja ka Gusti Allah, Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wau. Teu kira-kira wau teh jeung nu kitu. Lain lalagaan teh jelema moal pohara jasa. Datang, Assalamualaikum, salam, saya abdi malakal maut di dongeng singkatna ke panjangna di hareup. Malakal maut, alhamdulillah. Aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu. Hayang nyaho paeh kos kumaha. Nggih. Cek malakal maut sok jadi paulah pake lalagaan maut mah ulah pake lalagaan teh nyeri. Hayang nyaho nyerina. Coba kos kumaha hayang nyaho me, hayang nyaho nyerina me kos kumaha. Ih, ulah sok pake lalagaan teh teu meunang. Bedakeun ka Gusti Allah. Nyobaan gitu aing nu ngaran Idris. Ambo. Kira-kira Haji bebeja malakal maut DPDP ka Gusti. Cobakeun ayo. Cobakeun cabut. Teu kebal diasupkeun deui. Hudang. Kumaha itu? Sabulu-bulu nyeri jas. Aduh. Bawa tanding nama ngecerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan. Mung aing nyobaan deui mung jakeun. Ada tah mah. Aduh. Aing paeh geus sakeuna. Aing angkat aing neuleuh neraka. Ye atuh pada ijaz paeh ka neraka. Neuleuh heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu. Ye ka neraka mah kon kudu paeh heula kan geus tadi. Itu orang kayak hayang seri dongeng kos gitu tah. Bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka. Oh. Muringis Kangjeng Nabi dis neuleuh neraka ku pohara-pohara teuing cekeun ka neraka. Beres. Antar ka surga aing. Ye, sok ajukan terusan cekeun. Sorga sakideung moal kebal hayang nyaho doang cekeun teh. Teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad Nabi akhir zaman. Alah cekeun teh eta mah engke urusanna. Ieu mah hayang nyaho doang sakideung moal kebal paeh geus ka neraka geus. Teu balik ka sorga. Atuh bebecari ke Gusti Allah. Teu naon moal kebal-kebal cekeun. Gusti Allah asup ka surga. Teu daek indit nyana dihandapeun tangkal kayu. Aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan jeung sajabana. Itoel ku malakal maut. Hayu balik geula cekeuna. Betah keneh cekeuna. Teu bisa. Geus mah kudu indit bae kudu indit kajen geus aya waktuna geus waktu. Jol bidadari. Waduh, iya saya ya. Iya penghuni sorga bidadari. Jang saha? Ya jang jelema-jelema nu asup ka sorga, anu dagangna jujur, nu ngiaina jujur, nu marentahna jujur, nu tani jujur, sesuai jeung aturan ieu ka dieu. Ih, sakieu jam mantep jasa ya. Geus. Sia indit ka ditu malaikat aing moal kaluar deui sakieu. Nggak, saya pada di dia baik kajian kumaha gitu. Deh, aing dicarekan cek malaikat. Emang kumaha lalakona ke ayeuna nu carekan tetep keluar be. Moal aing mah. Pan kudu paeh heula. Enggeus aing paeh.
ceritakeun mah tetep cek Gusti Allah keluar jana. Aduh dengan berat hati cek jana ieu. Leuwih bidadari pohara amat si budak beuh kutilan cedan. Anu di lembur mapan komodo di kampung Ambalaya. Aduh, urut budug aya. Urut di tajong aya, urut ragag di motor aya. Barang jilbab dibuka botak deui. Teu beres, geus puguh pitak Ambalaya. Aduh, tetep pengen bidis keluar. Barang geus aya meureun keluar. Malaikat. Hampura. Urang aya nu tinggaleun. Naon? Bakiak tinggaleun. Ngah aja meureun sia mah, endeuh ngah aja dan teu jelas tinggaleun. Nyana ninggalkeun bakiak kayak balik deui ka ditu. Boga taktik eta nyana. Masya Allah guys, tah ieu keur carita ke panjangna di hareup ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ke di hareup nganti turunan eta boga anak lah Nuh. Di turunan Kangjeng Nabi Idris Nuh, jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar Ibnu Malak. Jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutausalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam. Jadi deket kene Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti, dakwah abdi teh ngalalakon piwarang ku Gusti nyampekeun di salah teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah. Cek Gusti Allah, wahai Adam memang anjeun moal kebal deui bakal dipundut ku kaula, bakal dimaotan ku kaula. Adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris. Di mana-mana turunan eta lahir maktunan parantos di sundatan eta nu bakal neluskeun dakwah. Nuhun Gusti, abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama. Telila lahirlah lama kawin, sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak di ngaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit. Nah ngajerit hatena langsung cerik. Selalu asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik. Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak di ngaran Nuh asli nama Abdul Ghaffar ngaranna. Kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting, bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae. Lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah. Urang lamun inget kadinya sebenarnya mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun, hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah. Boom, hudang sia. Munajat sia ka aing. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia, wudu sia, salat sia. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing. Didigigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare. Sia mah pilihan aing cak Gusti Allah. Hudang sujud sia ka aing. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing. Nang Allah. Urang lamun inget kadinya ras ka diri urang ai urang bagian anu mana.
ketika cek Tuhan si Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah molor sia sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah nu mantak dititahes lantaran di hate siana teu bersih cek Gusti Allah ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubul dunya hubul makhluk sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos karar itu bae molor sia teu hudang jaku Allah teu dihudangkeun subuh geus kadenge adzan merongkot Allahu Akbar bandeng aman tersebut dicocokan jeli teu boga bagian molor cak Allah ya Allah ya Rabbi ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu ees itu bae jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Nah, Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana neuleumio can kabayar kurucut cai mata neulapan saasana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawe urang bogoh kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu ketika bisnis pembebasan tanah orang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saeutik mah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar urang teh dibere kurucut jai mata urang mah urusana kos kitu balulu teu pernah ngadua Gusti dosa abdi sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeulem kurucut jai mata urang masuk kitu teh sakit je urang ngaji bae teu dak ceurik atuh komo si eta geus lah pokona si eta bae lah tuh ya Allah ieu begitu lahir ke alam dunia barosot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa cunduk kana waktu ningang kana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi moal alami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam tarangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manenak lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapan aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panjana mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi Adam urus nya de geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pake ngaraut na bisaan jasa tidinya boga golok pakai nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keur leutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh Masya Allah ditongton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa jadi kesimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan
bisa aja ka Kanjeng Nabi Nuh mah lamun dicekal kieu ye geus ditanang wah ieu bakal jadi tihang ditanang oh ieu mah bakal jadina jadi kitu naon ngaranna papan ditanang kos ku ari tukang batu ditanang oh ieu kutilna dipiceun bisa ya sagala kutil batu gaya kutilan ieu kurapna dipiceun sakena ieu bisa ngoeng bener jadi bagus eta ku ari tukang batu eta wow ku ari teh batu geus puguh nu di Sulawesi di Kalimantan di Garut di Bagot batu bangkong ku nya di kitu-kitu geus teu meunang manggih batu ku ari main sewot-sewot bae geus pokona kebal-kebal mah jempol pamajikan ku nya set masyaallah iyalah Kanjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengekeun kisah Nabi aing baheula demi Allah laqad yaktinya jelas arsalna kaulan wagung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kanjeng Nabi Nuh teh kita ngajakan kaumna dengan bahasa ya qaumi kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku aranjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu ta'yadai keur aranjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala kitulah Kanjeng Nabi Nuh ini akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap aranjeun kabain abadtum gairah lamun anjeun teu ngaibadahan Allah rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat ketika anjeun ke pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina teu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa nu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa Kanjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa ta geus nyata-nyata nu abadal abidin nu amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing mangga Gusti abdi deuk sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cek Kanjeng Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peuting beurang peuting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tirangkas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna eta mah dakwah boloon jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi beuh horeng bebeunangan mah maningan keneh di Tangerang tolol maknya dakwah sih kana bebeunangan nah ieu dakwah nu bahaya nu kos karari itu mantap dakwah ti Bandung ka Tangerang ti Tangerang ka Bandung ti Surabaya ka Jakarta ti Jakarta ka Surabaya hasilna nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina
Nah dakwah mah ibaheula ge la as'alukum alaihi ajra teu menta buruhan materi, teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran. Dituntun umat teh nu keur aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna, nu keur aya di leungeun jurig supaya leupas di leungeun jurigna. Ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah. Cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae atuh komo lamun nu ngajakna encan jauheun ka Gusti Allah, nyahueunana kana RP 000000. Atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat. Ieu Kanjeng Nabi nu da'autu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah berangjeng penting tanpa pamrih terus bae. Cek Kanjeng Nabi Nuh ya kaum wahai kaum wa'budullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan, sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah. Malakum min ilahin gairu teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin adzim. Lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah, teu mangeranan ka Allah, rempahan Allah di samping engke yaumal qiyamah. Ayeuna di dunya Allah nurunkeun siksa anu pohara, ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae Kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peuting teu pamrih terus bae Kanjeng Nabi. Kumaha eta kaum ngomongna? Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Cek kaum-kaumna penggede-penggedena, cek kaum-kaum elit-elitna, cek pemimpin-pemimpin kaum na ngomong ka Kanjeng Nabi Nuh, heuy Nuh kacapek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berangjeng peuting ngajakan umat jakami mah innal naraka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata. Anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu. Anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu. Buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu di juru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung. Nu dijieun tina kayu jati, nu dijieun tina kayu waru. Haya. Anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna? Berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk. Patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya. Tuh itu pangeran. Urang deuk lelempangan hayang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong. Cak Kanjeng Nabi nu kubloon-bloon teh. Pangeran mah aya ngatur, lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha? Dibawa penyelamat kan nyana. Mun siang ngising atuh milu ngising. Tadi pangeran ku daek dibawa ngising. Kanjeng Nabi Nuh dilalaga, ngalalaga kaumna. Tetap Nuh eureun dakwah. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia. Ulah gas. Ulah dakwah sia ayo bandingkan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih. Nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu. Ieu mengajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu naon. Kanjeng Nabi geus rada kanasehatan jijah heueuh nya.
horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kangjeng Nabi hehe ya senyum Kangjeng Nabi masyaallah tuh kan cek Kangjeng Nabi ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laisa bi dhalalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah Rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngabloon-bloon ka kaula ngaedan-edan ka kaula mah rasulun min rabbil alamin ya dengekeun uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun uballigukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalah rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nang ti kula tapi nang ti Allah maneh mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kaum bohong nuh bohong lain rasulnya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow Kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun masyaallah sabaraha taun Kangjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiah dijelaskeun najauta ya rabbi nuhan wa mastajabdalahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mage teu iman anak nu jangan ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaprak Kangjeng Nabi Nuh di India langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir ke Mesir terus ke Yordan terus ke Irak terus ke Iran Kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae India Mesir Pakistan Yordan negara-negara tertua Amerika can aya ditama Inggris can aya Jerman can aya benua Amerika can aya dina ayana ge kakarak kecel can aya penghuni nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah Irak Iran terus ke Maroko kalau begitu terus ke Mekah ke Madinah di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah ya kakarak ke batu doang segede parita kita tawaf Kangjeng Nabi Adam tidinya kakarak batu doang tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria Sam itu doang eta mah benua Amerika eta mah benua Eropa eta mah benua Australia eta mah can aya dina ayana eta dunia teh can aya penghuni komo bojong geus eueuh nanaonan sepi di bojongna sieun oray melulu di dieu
Indonesia segala Lampung segala eta manusia teh kakarak sacemplok di dinya doang. Ya Allah, lamun urang ningali di Yordania aya Petra ge bakal diceritakeun di ayat anu sejen. Urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Masyaallah, nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna, tapi kan nyata aya. Nah, ieu di ditu orang manusia teh nu mantak. Urang tetep bae neuleuh ka urang ditu. Majuna negara ti ditu, mundurna negara ti ditu, peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu. Ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nyana mah teu aneh urang Irak menyaritakeun perang nyana maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad, adalah Irak. Geus sabarak 100 kali perang ti baheula teu aneh nyana. Lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali. Untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta. Urang mah sejarah teh eta belah ditu lapisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan. Di Banten aya sabaraha kerajaan, kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan, kemudian Jawa Tengah Jawa Timur aya sabaraha kerajaan. Dicatatlah naon kitu di sejarah Majapahit, Pajajaran dan lain-lain sebagainya. Hanya kerajaan-kerajaan kitu bae. Belah dieu tah mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu. Kanjeng Nabi dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang, encan aya parahu pan harita. Macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh. Sidakep sakumaha urang deuk salat. Pereum Kanjeng Nabi Nuh dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam. Engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot. Moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi dibacakeun ku Kanjeng Nabi Nuh set sakali. Bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kacapean lengkahna salengkah sakilo. Blah blah blah. Bu urang mun kos kitu tereh datang jasa tah. Asana ka Banten ge antum moal kebal tah mah. Blah blah. Tukang sawo di lengkahan bae. Awan hese Gusti Allah ketika hendak menghendaki ka umat takeur mah jarangkung gede baheula haju jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria. Geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan. Ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah, tapi 900 tahun 950 tahun iman datang ka Kanjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa, Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon, tapi kieu-kieu teuing Gusti eueuh hiji-hiji acan iman siksa habek. Kalau pasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya. Pohara paneta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam. Jang napak sancang, jang hiber, jang lengkah luar biasa. Nu mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta. Ya Allah. Wirid ku urang, pereum. Bentak di dinya keneh. Atuh urang wah wiridan ngadahar samangka saulu sorangan. Wiridan ngadahar rambutan lamun teu tilu. Tilu ikata manya bisa hiber kos kitu. Tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh. Urang lamun caritakeun wali abdal,
wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna bi surati. Wali abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia nyokot lah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae. Lamun walian siksa Allah turun. Emang kumaha gitu. Nah, eta wali kapan? Nyana wali abdal cicing di dia kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur ku naon cal deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3, mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanna aya 7. Emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kebenaran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di ditu. Ketika aya nu nelepon peuting dijawab ku Gus Dur di imahna padahal Gus Durna keur di imah saha nu ngajawab. Ieu urang keur carita keanehan-keanehan. Des urang ulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruh hiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dina kisahna 12 truk. Emang kumaha gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi. Padahal jangjangna sabelah 600, sabelah ieu 600. Ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi, leutik biasa semampai, kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakan ketikanya ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina? Eta apa lain malaikat Jibril, urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu mantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar, Gus Dur beuki huro-guro, Gus Dur beuki tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urangnya lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan Syekh jeung Syekh Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan. Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh. Dia eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek gitu bergaul jeung masyarakat. Eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang, peuting molor bae. Maca Quran saayat heuai. Ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika salat asana bareurat amat. Neuleuh nu berjamaah asing urang mah. Oh bisa kos kitu. Urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah atuh babarieun jeung hampangeun. Naon hesena tuh sebenarnya mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegaan. Baca eta embung ngalengkah cek Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae
Cidalah ke Kanjeng Nabi Nuh tah di negara ke negara dek dakwah tah ditiup ku angin di India datang ke Mesir brak datang percis koski pudoli ku hari atuh ndeu kumaha atuh ai baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung datang plak we ka ditu mantap ku harus mengetahui dong harga bensin mahal bodem habek jauh jasa ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kangjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek nyiptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan mah luar biasa Kangjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kangjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'watu lailan wa naharon tetapi geuninganan eueuh anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kangjeng Nabi Nuh kurang kumaha Gusti tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah dakwah deken jeung tadeken urusan aing urusan umat siapa dah ulah sok ngalengis teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu jan nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang nyan pondok pasantren teu daekeun dararatang ieu santri nafsu ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo deuk yen pondok manyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu mun aing henteu atuh sia mah sia bae ibadah ka aing hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru teh geus lain karena Allah tah kos kitu mah tuh nanahonan ieu mah lamun deuk ikhlas kos kitu mah ngaranna teu ikhlas pek bahaya indek mah ketika orang dakwah haju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinyana kudu diomean ku urang tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku haju urangna bendu eta lah nafsu ngaranna perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nanyambung aing mah dinya asal ki uci bae ge naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nu deuk dari mana Allah kok bendu ka kula ulama tuh pernah bendu ka sasaha ge adapun perbedaan itu masing-masing bae ge Allah nu narimana aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah ki uci kajian kumaha datang ka paeh aing mah ner karugi-rugi sia goblok ji atuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teu dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan we tungtung nama eta aya kiai nu geus kitu ulah mun aya tetangga urang kitu nasehatan ulah ibadahna tita ku Allah nun deuk narimana Allah adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun esa aya ku uci moal aing mah moal kajian kumaha kunaon puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah kiana ya Allah can nyaho nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tah urusanana sabodo tah mah we aya nu dikunci masjid teh aya nu teu meunang nanahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya ka ceulik kula nikahkeun aya ki uci main moal teu hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing atuh iya teh gede naon teu naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu tah kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih
Nah iyalah hawa nafsu. Nah iya keur carita Kangjeng Nabi no ngalengis ka Gusti Allah. Gusti ko cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak deken teu deken lain urusan sia hampura Gusti. Aduh salah cek Kangjeng Nabi loh salah sujud Kangjeng Nabi loh cerik ngalih mantek nuh ngaranna loba kasalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi nuh masyaallah. Kaum kaulateh ye laisa bidolalah tesasar tesalah kaulama ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansahu jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mendek aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mendek aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi ka kaula wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna aw ajibtum man ja'akum minal mir rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabaged teu daekeun iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer-cer datang ka kuari aya ih macem-macem teh patung teh dibabawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade ulah ibadah kasalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung yeuh pangeran mah yeuh pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung diais naon ngomong coba deui ubudullah coba deui nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran mah ye patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan mantap Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh mah aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton di edan-edan itu kan bahasa Quran inna lanaraka fi dhalalim mubin cakaomna kaula maneuleum maneh no jalain jelema bener aing maneuleum sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta pohara jasa cak Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali aing mah 3 kali diputuskeun cinta oh 3 kali aing mah teu ganggu jubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali sakali kakaraknya beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan tita balik jadi aing mah lain modal bae lain dagang bae anak pamajikan wabeh disita ku mitoha aju kuari atuh aing ingin mitoha anyar can sakumaha sia mah pen sakitu mah tenang bae lah jadi kan lele sate oh jaheu nya tuh bener oge masyaallah tah lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah urang can handap tiis Kangjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah dituna ye
ieu Kangjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun, dijejele, diedan-edan, digembel-gembel. Tiis hate Kangjeng. Kabelah dituna kumaha? Bakalna masih keneh terus waktuna saep wallahu a'lam.